mata kula mambung diondang ke keronjong bung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun nggih bahasana kumaha ka Jawa ana maling masa bahasa kos gitu kan tuh bisa ya bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing aya penting sok ngadengekeun santri aing masak santri orang Jawa pan di dia loba tah sok didengekeun kula ge sok seri sorangan ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi we sudah mah orang gawang ngiki bawa iya menyata di orang na usah tetep bae ge ya orang seri bae ngadengekeun cak nyana mah aing tilap ngintip meureun cek aing santri aing kos kieu amat ieu bahasana aduh judaharna geus sama agenya aja age nih widih tuh gua kehabisan kan tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa aya teu bisa bahasa Supatan. Itu bahasa tempatan makan itu bagus pakai ceramah. Itu bagus je, lu gua cariin ayo gok di sini. Masa Melayu aya gokan. Tak mung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta, Gondrong, Ciledug teh lain teh lah. Teh enggak Sundana ge Sunda ieu beng nginahin perasaan. Sunda urang mah asal sodohnya gitu. Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang jajak kula mah Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maning urang heuy ka mana sia jaga dieu heuy aing ngirim atuh asana seubeuh teh ka urang seubeuh lamun pake bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang teu ngeunaheun asana bade ka mana oh bade ka dieu sareng saha dipinya lari dalira wae ieu beuki tungkul sarujud bisa sana